Euy. Aing teh di titah neangan ieu euy, titah neangan nangka aing teh. Sogan sorangan apal gitu anu sok loba nangkana di mana gitu tah. Oh, apa? Apa? Belah mana? Ya, dulu aing teh bogaeun wameong loba. Wameong. Heeh. Ka aing nanyakeun eta ngaran teh aneh meong. Heeh, wameong we pokona mah tuh itu tuh. Di mana teh deket balong loba? Deket balong. Heeh. Eta jelema kumaha eta? Urang teu apa maksudna urang teu waupan. Nah, bejakeun we butuh nangka gitu. Cek si Angga gitu nya. Gitu kan we. Wah, atuh kitu mah geus we ayuan sorangan mah tuh aing anter ka ditu. Urang mah males euy. Nah. Gue serangan lah. Sama. Iya, jauh teh mana? Deket tadi dinya. Oh tuh aing ka ditu heula nya. Sok. Aing neangan nangka itu ya pamajikan aing hayang nangka. Nya aing ka ditu lah. Ya, ayo ya. Cap. Aing teh lain ku males-males teuing, aing teh baheula boga hutang teu dibayar wae euy, mesti ditatagih ka ditu teh lah, ka dieu lah. Nah di mana imahna nya ieu Mang Meong teh aing ngihara resen nangan imahna. Nanyakeun heula di warung euy. Salalalalala. Mang, Woi, bade tumaros. oh sok kumaha? Abdi teh peryogi meong bade milarian bumina nangka. Meong bumina nangka. Bener kayak ada ngobrol teh. Peryogi nangka bade milarian bumina Mang Meong. Aing apal masih eta mah. Belah mana? Aing dituduhkeun. Nya pan ngaoskeun ka dieu teh. Teh sorangan teh ti dieu teh nya, lurus nya ti dieu nya. Aya parapatan, belok ke kanan. Kayak aya pertigaan di dinya teh. Ka kiri diasup. Tapokana mah aya tangkal cau di dinya we imana? Cenah aya balong. Eta mah balong mah anu tutup tukangeuna. Belit ieu jauh. Da imah teh eta mah berbelit-belit. Da soalna penampakanana teh hesen kitu mah di tanganna. Oh, berarti jalanna rada sulitnya. Khusus. Nah anu kitu mah khusus. Tapi eta jalanna aman. Hari aman mah aman kan nggak berang ge sok aya luntrak-lintrik gitu. Mang nu bener Mang urang erek ka imah Mang Meong. Bener itu karika tukang tuh. Ka tukang kumaha pan ka tadi cenah lurus belok kiri belok kanan terus aya Dia teh tangkal. jalannya lurusnya. Tuluy belok ke kanan, ke aya pertigaan belok ke kiri. Hareup tangkal cau tah eta imana di dinya ieu. Ih, tadi cenah aya balong, Balong nama aman. tukangeun. Oh, eta di mana mun berbelit-belit gitu eta teh dukun lain Mang Meong teh. Jadi lamun dibedakeun dukun da asa kumaha. Oh, apa? Bermasalah we nya. Tang we tang tangan juk. Jauh teh dia jauh. Nah lumayan deket paling 28 meter. 28 meter. Nuhun Mang. Ya, sok. Urang langsung itu. Urang butuh bibit nangka. Buah nangka. Pamajikan aing keur ngidam yang nangka. Aing di kelanya. Ya aing mamang boga teh nangka. Urang istara kanu kitu ayeuna mah. Pada beungeutna jingan nangka. Ya Mang. Jing beungeut sakasep-kasep disebut siga nangka aing ku jalma pendek kitu. Soalnya eta budak boga ku aing di gawean ieu teh euy keun we ge antep lah. Belah mana para patana ieu teh aing can manggi-manggi menihara resep pisan di mana Mang Meong. Mang. Naon? Ya. Bade tumaros. Kumaha? Abdi teh nuju milarian bumi nangka Priyogi Meong. Bumi Mang Meong. Bumi Mang Meong. Priyogi nangka abdi teh gitu. Oh, si Akang milarian Bumi Mang Meong. Ohon. Badan yang nangka. Ohon. Kayak bumi nanti mesti daya dua di ditu ya, Meong teh. Meong congkok. Meong asli Meong jongkok, Kang. Meong hidung hiji, Ohon. sareng Meong curaling hiji. Oh, iya Meong hidung ya. Tah jiga nama nu di pilihan si Akang mah semu hidung. Atuh dararane eta nami mun Meong nya. Tah sanusukana nangka mah Meongna di bumi apa di ditu ang tuh. Tapi sanes Meong garong mah. Bisa anes Meong garong mah. Anes ieu mah. Ya abdi ti tadinya tos sabaraha puluh kilometer gitu. Pukurilingan we ti tadi teh. Teu kapendak-kapendak eta bumi Mang Meong. Da Akang mah tuh udah salah tuh milariana nu ararane. Ih puguhan tadi teh pan aya jeung babaturannya. Awi teh Priyogi nangka. Muhun. Tah nyembatna teh cenah aya di Wa Abi cenah Wa Meong cenah kitu. Tahu eta mah bumina nu eta paling diturus kana nangka mah. Caket balong. Nah nyembatna caket balong itu. Oh, caket balong cenah nyembatna teh kitu. Si Akang berarti katipu eta mah.
Nah, gitunya. Dari itu mah taya balong atuh Kang. Tuh tadi deui nanyokeun tadi didinya nya anu banget tajikan angka. Nyebatana teh deukeut tangkal cau cenah. Eta ya takal jauh. Ieu nu beneran nu mana ieu teh ieu kakak pusing ieu teh. Mangsing bener mah. Jangan kakak pusing ka abi Ya ya. komo abi mah pusing Ya. bawain ka hayang ising ya kieu mah. Kieu kieu. Ya Kang tidak teh lempeng lurusnya ka ditu tuh. Mohon. Tuh aya balong satu. Oh, mohon Saat itu itu oh udah, itu balong percaya. itu nya. Tah kabeh keca saya sakedik. Kabeh kecnya sakedik. Ah, tadinya aya warung. Aya warung. Mohon. Biasana mah wan ciki mah sok kitu ngopi dirinya. Tah, anu amang mah rada jelas ngajelaskeun teh. Kang mah Heeh. kuar kuir. Itu mah tuh udah juga si Kinang kan ngajelaskeun mama juga si Peuyeum. Sae. Aduh, Mang, nunya. Abi ayo lah. teh. Kang di mana ya? Abdi, itu ti juga. Liwat ke dia mah tuh. Dulu ngopi. Oke gampang pan. Eh. Abi misinya can jelas mang. Tenang wae. Kan. Ya abi ka ditu lah. Oh, Rusuh, geus ieu bisa di- burit di- manten. Ah, lieur aing mah geus digigit. Yang, euy. Ya. Kuntek nanyakeun. Ek neangan imahna Mang Meong. Mang Meong. Heeh, Mang Meong. Belah dinya belah mana sih teh? Jadi teh lurus. Heeh. Aya balong tak opat siki. Balong opat siki. Harapan balong. Eta imahna di dinya harapan balong. Sisieun dakal cau. Sisieun tanggal cau. Kela. Balong tanggal cau. Iya bener, iya bener. Harapan balong sisieun dakal cau. Jauh keneh. 2 kilon di. 2 kilo. Kayak tadi itu tadi teh seetik deui cenah aing teh geus nanyakeun ke sabaraha urang ya, Jang? Ih, aya nu di ditu mah wadul, Mang. Heuh tah dihareup teh ayahnya nu mimiti tuh dulu digasikeun angka. Ya, di warung. Heeh, di warung eta peledak-peledak we nambalana teh pararugu, meremam-meremam cai aing geus salabatan naon. Tah terus tadi didinya dipanggih tah aya nu gondrong-gondrong di parapatan di jalan. Sarua eta juga sikir rebab Bener urang urang tembalna ge. Bener urang mah teu ngawadul. Sorangan ge aing curiga aing ngadongsokeun ieu geus burit Jang sing bener Jang. Urang ge bener harapan balong sisieun tanggal cau. Hareupeun balong sisieun tangkal cau. Heeh. Ieu nu bener ieu. Bener serius urang mah. Eta Mang Meong nyebutna mah cenah. Jika Meong ieu hidung, Hidung jogrog, bukna beureum. Bukna beureum. Heeh. Galak nyaman eta. Cuk urang makan nu bager mah henteu teu galak we henteu. Aing galak ku aing dilayanan Ah, sieun kudu gitu. nyaho atuh demi kebenaran. Nya tuh. Ya. Lu bener. Bener serius. Aing hayang apal keseriusan ulah kana duit cenah aing teh mah duit. Ya kan bae anjing serius dah. Bener. Tinggal datang ka imah. Bener. Bener. Serius? Serius. Nah gitu atuh. Heeh. Pokoknya teh dia geus deket. Deket lah lumayan deket gitu. Deket. Awas ya aing mau mana ulah ka kemana-mana aing Siap, urang di dieu sipetingan. nungguan. Heeh. Ahag. Nya, kayak mun aing geus menang nangkana, misi aing geus selesai kakara ku aing dibere komisi. Siap, siap. Nya. Nuhun. Tiga imana we? Tadi teh kumaha lurus? Lurus, hareupeun balong, sisieun tanggal cau. Balongna opat, aya tanggal cau. Heeh. Jalan mana hidung? Heeh, jegreg. Buk beureum. Heeh, siap. Siap. Nuhun Jang. Siap, siap. Gitu atuh. Oke. Geus nangka aing sakarolot euy. Mun aing meuli mah dijual da ku aing euy. Ih nyoba loba ya lah borongkeun ku aing lah. Sanu butuheuna tapi nangka euy. Lumur urang eueuh teu percayaeun ka urang euy ting kumaha nya. Aing mah lah hangke ge aya pasti nu meuli sigana mah euy. Nyoba baralah anjing ieu teh aing sila euy. Sing payu nya ta maneh? Belah mana imah na ieu? Aing can manggih-manggih ti tadi. Aing Mang Meong. Ongko aneh teh aneh we ngaranna teh beda we ti batur. Cai Mang Bagong, Mang Jepri. Berada gagah. Aing kalah capek. Geus beak energi kieu mah euy. Tuh aya jalma euy. Aing nanyakeun ka ditu kitu. Heuh lah. Iya aya tanyakeun. Mang, Kumaha? bade tumaros Nya kumaha? milarian bumina Mang Meong. Dak naon? Hah? Dak naon? Bade peryogi nangka. Oh, Abi, kumaha? Mang Meong ieu. Nuhun, kumaha gitu? Calik kumaha? Tah, kebeneran emang. Tuh nangka. Nu di dieu nya. Heuh. Iya bener Mang Meong. Ih, ya nangkana kita dulu pabala tak tinggal itu. Buahna gitu, tinggaran tuh. Oh bener, tadi Kumaha? bisa nanyakeun di ditu teh.
aya meong hidung. Iya berarti. Enggak bro, meuli moal nangka mana? Oh, peryogi nangka abi teh. Sok tah, nangka ek sabaraha hiji. Loba tah ieu geus karolot ya tinggal mampasan sok. Tapi laras ieu Mang Meong. Nya nah geuning tata letek kitu kumaha? Iya panuhun atuh meni rada aneh kitu namina Mang Meong. Nami aslinya saha sih? Dok lah. Nami aslinya saha ieu teh yo ti tadi abi teh ti ditunya ti pucuk jungga tepikeun ka dieu milarian bumina Mang Meong. Meni pusing cek abi Oh, karek naon ka Mang Meong meuli nangka sorangan teh. kan abi teh peryogi nangka. Kan meni rudet atuh Mang ngaran teh ulah meong-meong teuing. Mane apal ti saha? Heuh pan tadi ti dulur di dinya ti telur amang nyebutna teh peryogi nangka mah kawa meong we cenah ka abi teh milarian. Jadi tu teh nya aya nyebat teh. Ari mane neangan nangka atau neangan aing? I ohon abi teh neangan emang perjogi nangka gitu. Eta nangka aing bala Apa naon abi ku capena kieu rujit Mang ti tadi ti ditu tuh nepikeun ka di warung nanyakeun nyebutna teh aya meong congkok aya meong garong aya meong baboy ujar kitu. Ari sia ka dia rek meuli nangka rek nanyakeun aing. Erek meser nangka Mang meser nangka. Eta nangka aing bala Kan eta. ohon abi teh pirage curhat itu Mang capek ti ditu ka ditu meuni kesangan. Oke kumaha jadi teu meuli nangka na? Jadi pamajikan peryogi Sok ngala sok teh ek sabaraha hiji? Kehola ieu nangka naon ieu? Tah ieu teh nangka Walanda. Saya ngepal mah maneh. Hah? Nangka Walanda. Nangka Walanda ieu teh nangka Walanda. Kumaha erek moal? Mang. Ulah kitu Mang. Ulah nipu. Tipu kumaha ari maneh? Ya nipu lah Mang mah. Nipu Mang Mike nipu ka urang. Nipuna di mana? Di belah mana anu nipuna urang? Ya Mang. Tadi nangka naon cek Mang ya? Nangka Walanda. Ya Mang, modelan kieu nya loba tukang tipu. Urang geus teu percaya urang mah. Geus teu percaya euy mah. Ieu mah dasar sengklek urang nyawa teh nya budak teh nya. Nah, Mang, Ek meuli nangka, ek meuli naon? Ya Mang abi teh pergi nangka. Cek Mang teh aya nangka. Ya nangka naon ya? Nangka Walanda. Tah eta nipu Mang mah. Nah, aing nipu kumaha? Pan bener itu nangka Walanda. Ari aing nipu di mana? Nipu di mana? Nipu di mana? Aya teh nangka naon eta? Nangka Walanda. Ya Mang ya, dengekeun. Ya cicing di mana ya? Cicing mah di Sunda. Berarti ya nangka naon? Nangka Walanda ngaran teh nangka Walanda. Aing ngajedog di Sunda. Geus salah deui we. Nya nangka Sunda tuh Mang. Si mana? Nah, ya kumaha budak teh? Ya, ieu teh nangka ngaranna nangka Walanda ngan urang ngajedogna di Sunda, Jawa Barat. Nangka nama nangka Walanda. Hop, ganeng Mang. Mang mah tukang tipuna geus profesionalnya. Ih, kalau nyebut tukang tipu kai. Nya nipu atuh Mang ye. Ieu teh nangka naon? Ieu teh nangka Sunda Mang, nangka Sunda. Bisa yang apal mah nangka Sunda. Sok jug, teang lurah, teang RT, teang kuwu. Ieu urang cicing di mana? Cicing di tanah Sunda berarti ieu nangka Sunda. Lamun urang cicingna di Walanda, baru ieu nangka Walanda. So Ngaranna kehet, ngaranna sia bener mah. yo Mang aing nyieun ngaran teh sing bener ulah padu nyieun ngaran. Nangka Walanda ngaranna. Cek aing Cicingna di Sunda. Ya saya meuli moal. Aing ngomong ditipu kitu mah. Anjay.